Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami trio Jangkrik, temannya trio Burubur ya. Iya. Nih, ini owner WeDay TV. Iya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya. Dan jangan dicemplungin handphone ke kopi ya. Nanti korslet. Iya. Jangan lupa baca Al-Quran, rekam posting ya. Jangan lupa ditonton tuh channelnya. Jangan lupa juga baca Al-Quran, rekam posting ya. Iya, Bang. Di WeDay TV. Oke. Atta Halilintar, Raffi Ahmad, jangan lupa nonton ya. WeDay TV gurih-gurih nyoy. Wak wak. Gara-gara si Aga ya. Pancing teu bebenangan. Geus kitu aing ditipu. Umpana melah cadu. Katimu awas ku aing ku naon. Disesegan wing leng cadukna pokona mah ya. Ku batu bara ku aing. Bangpet ya. Ya dah dong kan. Euna ku aing katimu mah ya. Jalan dong budak. Wah, budak ya. Si Patur, si Sandi, si Philip ya. Ya Kunaon ibu dek san? Nyaon kunaon sih ibu dek. Ingat tuh siapa kabari. Naon geblek. Naon. Si Sadi tabrakan di si Midun terus dia ditampolkeun cadung. Goblok siang ngeunaheun di jorong doang. Nah, aing kena caduk geblek poledan caduk aing si Midun. Aing nyeri tur ih. Aing poledan caduk ieu beungeut aing ieu. Lucu we. Goblok. Caduk teh caduk. Nah, ini budaknya seseriannya, pemula anu lucu teh ya iya. Ah, lu gabung Kunaon sedak seserian ti jauh keneh di jalan aku aing. Pemula anu lucu teh ya. Tah jelema tah. Nu ngajalan sararia tah keur kamari tah. Anu kacerokeun aing galak. Oh, eta si anu nyin sareureus sia, masan kemarin teh si Agai. Kumaha orang jalan bae si Agai yuk. Mah hayu bae. Nya dunya, sia daek teu. Hayu bingit aing mah. Idi, mun siasan. Atuh aing mah hayu jasa jelas. Nah, bener rencana kitu mah. Isukan orang jalan hayu si Agai yuk. Rencana kitu mah orang jalan ku kabehan nu di dieu. Ayo. Hayu kupluk. Atuh hayu. Atuh lah isukan lah orang jalan si Agai. Kana mah aing baik heula, ngangkok heula aingnya namanya. Aing baik heula nya. Isukan jadikeun ya, jangan Agai. Oke. Tenang. Lah, dak daripada ngajalan si Agai, mending ngajalan si Kupluk nabe kurang. Nah, mantap jasa tah. Weh, gedeung heula kumaha ngajailana. Ais tenang aing. Aing nyaho, mending urang tangan si Agai na ayo. Coba ayo. Duh, dak si Agai di mana nya? Aing selalu geus ieu nangan-nyana. Sarobeng ge, geus lah menindak lah. Beureun heula mending leumpang nya. Geus lah jasa beutis aing. Ih, ulah. Ayo. Ulang ngelulu, ulang tangan si Agai ayo. Dia tuh mah tangkurak budak karupluk. Udah kemana nya? Sampurkeun ku aing ah. Woi, budak rombeng. Nah, tangkurak deh di tangan aku ini tadi. Kenaran sih di dalam kieu dah. Kos lutung bae beungeut sia. Gue yang nangan seti tadi, mani hese jasa. Cakeurna emang ti dieu? Pogo aing kajeugna ku bolor sia keur mamawa daun naon ieu. Loncang kudu. Ih, ngora-ngora sia geus kurang jeung. Emang donon eta? Daun sirsak. Kayak dak. Ngomong-ngomong ieu sia beungeut sia jarore amat tidak kosupan gatet. Bu banget cakadek aing terus masih boga kesong carage. Geus. Ulah ngaledekan aing bae. Aina perlu naon? Sia. Areangan aing bong untuk pentingan amat sih. Perlu jasa mah penting, sumpah pentingna. Aja untuk perlu ngobrol jeung aing. Ngobrol, aing ngobrol jeung siapa perlu ngobrol. Mending orang ngobrol di tuba nya. Geus hayu Ayo, gas. ngeunaheun kota. Ayo, gas. kota. Nuk perlu naon sia ka aing. Ih, bari tuh ngomongna aja bau abah ber. Tadi hayang ngobrol jeung aing. Bokar Dah, nih. dipaseaeun bae lah. Tah. Geura nu ngomong naon sia? Geura carita. Ieu guys. Si Midun ka jalan sia. Ajo. Hubungan jeung aing naon? Ada kan dia aing aja. Ih, ceuli. Oh. Ya. Oh, maksudnya aing jadi dukun. Nah, eta. Nah, Jalan piduit teh dia. Ih, duitan. Ya mau orang iseng doang ngajalan si Kupluk. Oh, geus hayu lah. Jadi. Ayo. Wih, keheula. Nahan ieu? Kumaha aing jadi dukun kena supaya wah kacirieun. Wes tenang sama. Aya aing. Koin geus siapkeun kabeh. Bener sia. Sama terima dukun doang. Geus ayo. Santai.
Woi, dak. Ieu mah kosong geus mantep ieu mah, dak. Olah, wadah dukun mantep sak ieu mah. Oh, geus Gimana? mantep ieu mah. Urang tinggal nangan si Agay, jeung aing nelpon si Midun. Oke, geus telepon lah. Oh, aing nelpon si Midun lah ya. Aduh, nelpon dia. Halo, Oh, Don. Di mana sih ya? dari kebunnya. Nonton nih. Oh, aing ketemu jeung sia. Obrolkan tentang si Agay. Si anak kajailan. Oh, oke. OTW nya. Tungguan ya. Oke. Asik. Weh, Dak. Enak di bae nya. Aing nyamperin si Midun. Oh, Kayaknya nyamperin si Agay, dandanan si Agay jadi dukun. siapa gitu mah? Oh, kayak kena pandiuk Kita langsung ke dia be aingnya, Oh. ngajakan si Aganya. Kayak aing Langsung ngajak dandanan. kajakan si Midun ka dieu. Kayak geus siap sia nya. Oh, Ayo. siap. Ayo, Lip. Ya, baik. Weh, Don. Kumaha sandi kelanjutan aja. Jadi kieu, sia boga duit teh aing nanya enak. Boga aing boga duit, rokok kita boga aing. Ih, susah amat sih. Ieu motor saya. Motor aing lah. Nah, sia boga motor. Oh, Urang ka Mbah, bahan di mana emang? pesugihan. Di mana? Aya tenang. Aing nyaho. Kejang aing ka ditu na batur aing ya. Oh, Orang Cipulir. oh. Beunghar. Benghar, Heeh. boleh tah? Ayo tuh. Ayo aing mah. Ayo tuh naik langsung lah. Tuh dukun jalannya di mana? Tempatnya di mana? Tuh, Gay, tempatnya, Gay. Mantep, Lin. Siapa ya ayah bae dak aing bawa. Aing mantep sih. Tuh, tempatna. Ini surang lempang bae ka ditu na. Ayo tempatnya. Heeh. Ayo. Gok. Guraseun, Bah. Sampai. Diuk. Jadi dia, Bah. Aing pokoknya emang geus nyaho tujuan si datang ka dia. Ya Midun kan. Oh, bah. Kok nyahoan gitu ngaran aingnya? Sia anu sok dihinaan ku batur sia bae. Heeh. Nu ngaranna si Agay kan. Kok nyahoan gitu kan sakti bun, nyahoan ke jalan mah. Nyahoan ke jalan mah. Orang mau kenaon sia. Orang mau kon aing nya. Henteu, bah. Nyaho aing pokona. Sakti bagi rumah ieu nya, sakti. Sia ulah-ulah ngomongkeun aing di dia. Sia Midun hitut di imah sia bae ge. Aing nyaho. Kedatangan si Midun ka dieu pasti sia yang beunghar tujuannya. Heeh, bah. Yang sugih urang. Tadi ada mirip si Againya. Curiga aing mah ieu. Pan emang banget si Agay. Pasaran ya. Pasarannya. Geus. Ulah ngomongkeun bae sia. Henteu, bah, teu ngomongkeun. Ulah aing teu bisa dibohongan. Udah ngabantot. Geus. Bah. Ya, bah. Namun aing beunghar sia. Aya syaratna. Naon, bah? Gablek motor teh sia. Kumaha sandi ieu? Main motor aing jijigna buka kaut aing ieu. Geus bawa bae hang beunghar bu sia. Hayang ih. Atuh geus bawa bae. Bawa bae ho. Gablek motor teh. Aya bah motor mah, bah. Cuman buka kaut urang, bah. Bawa ka dia motorna. Oh, bah nepi cokot ieu, bah. Masuk ka mabur kertu. Oh, bah nepi cokot, bah. Bagus Jang. Mantap. Acting Bener sia. Bagus acting aing bagus. Nak si Midun di jailan. Aduh, maya ieu motor kolot aing deh ieu. Kumaha ya aing? Lah, bodoh lah aing demi sugih lah, demi kaya aing. Naon, nu buka kolot aing ge. Bah, ieu motor abah ya. Bah, Diuk. motor abah ya. Iya, bah, motor abah. Ya jimat aya. Jimat akar cecenet. Nuhun, bah. Pembawa beunghar. Geus geus di mabur.
pan, iya jimat manjur-manjurnya. Ongko mah pasti manjur iya. Ku masih channel si Sandi iya, dukuna. Apa ngabohongan aing gitu nya. Tapi iya can dibuka ge aroma nangis hasem iya. Apa rada jelek itu kuenya, rada ambuannya. Sing ngabohongan aing doang iya. Anjing hasem teh ucing ieu mah. Bangsat si Sandi sayangan ku aing budakna ieu budak kenal ieu. Satongan. Kemana tur? Ih, teu nyaho yang kamari balik papisah jeung nyana. Pukul penting sia kamari. Teu nyaho yang ilok ditelan bumi gitu. Lah mau kuatan bumi nilainya lagi. Laksa. Goblok coba gitu ih. Kuat itu lah. Ih, aing neangan bae di tadi ya. Kemarin jelema sama ya. Kan jada. Mabuk aing. Anyar ini mantap. Bagus sih apa juara sih kieu? Terus bangkong. Anjing mang ledek sih. Eta kumaha si Midun Ieu kamari. budak keur ngomongkeun saha ya nya. Kumpul ngomongkeun aing ya. Karena ada ku ada intip kan. Lucu sih aja ya. Sukses kan tapi Sukses lah. Aing teh ya siapa? Tuh kan bener bae ngomongkeun aing. Berarti kemarin dukun beneran ya si Aga ya. Bukan dukun percayaan kan dukun teh budak. demi hayang beungar doang meureun enak kos gitu. Oh, kena ku aing teh budak sia, aram jadah tuh. Ah, ku nelpon si Sandi mah ya. Ayo kadang-kadang. Gimana gimana. Nelpon aja. Satu nana bang. Dun. Aden, Halo, Sandi, di mana? jeung budak ya aing. Anter yuk ka dukun kemari teh yuk. Dukun kamari. Atuh ayo aing mah. Nek mana, Bang? Silaturahmi bae ya aing. Heeh, hayang ditu deui ya. Oh tuh kadang. Oh, oke. Ketemuan ya. Oke. Duh, si Midun yang ketimuan diri jeung dukuna. Langsung ke dukun. Heuh sia kayak sampeurkeun si Aganya. Aing dandan sekalian dandan di. Oh, aing ke si Midun lah. Oh tuh. Ayo teh, ayo. San, Andon, ayeuna bae hayu ah ki Mbah yuk. Geus teu kuat aing geus gucal gicel ya ngangkuk si Mbah ya. geus ayo berangkatkeun lah. Ayo tuh. Tuh, ada lagi abahna aya tuh. Oh, San, hayu sabarkeun. Wah, Lah si ulah geram-geram kos meong congkok sia, nyawa si Agay sia. Ulah gerem-gerem. Aram jadas sia jimat temanjur, nipu sia. Aisyah. Temanjur. Sarwana sia na ge, am jadas dongan. Pak. Lebok cetak lebok, garas cetak.